Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuran mitra kaum dan sadayana, alhamdulillah tepung dan gede dina acara ngadongeng. Mitra kaum dan sadayana, mangga urang teraskeun deui hanca anu katunda waktu dinten kamari dina judul Langgeng Jagat. Nanging tumpur bumi karya Lasmi Indi wilujeng ngadangkeun. Seperti sasarina, rebun-rebun kene angling Sudraji geus muruka sisi basisir pikeun latihan deui. Nangtung rada beh tengah, ngarah nembragna cai sagara leuwih gede tinu samemehna. Tengah dago waktu lila, gerakan jeung gerakan mimiti dipetakeun, dorongan lengan dipapakeun kana nyuruhna cai. Sedangkan suku pancur ke dasar pasir. Celegur, terus jeung terus bekila keanehan beki kerasa. Angling Sudraji ngerasa aneh karena kayaan dirina. Sebab beki ditu, setiap lepasan gerakan awakna beki kerasa panas, malah dada kerasa engap, nyeleki tina jantung. Kayaan beki dia kalakah beki parah. Beki dilatih setiap gerakan lepasan tenaga jero, awak jadi beki ripuh. Orolo, puncakna angling Sudraji ngutahkeun getih cukup loba. Soloyong, awakna lilimbungan, di tengah derasna galura sagara. Sadar kana kaayaan diri, angling Sudraji cepat balik muru ke daratan. Tidinya manehna ngajoprak, mangkarak bengkang dina pasir, napas kahekak, sarta sorot panun beureum jika siki saga. Nah kononya teh asa aneh. Setiap nalatih lepas setengah jeruk anu salayu jeung pituduh awak jadi beki parna. Ti poe ka poe lain tambah maju, tapi kalah mundur dajeng inyana luyu jeung ku dirina dikapikiran anu jadi kebiasaan tina hasil olah latihan geus pasti bakal aya kemajuan. Tapi anu karenapan ku angling Sudraji malah sebalikna. Sebenarnya aya naon? Kitu jeung fikirna, bari ngatur napas anu beuki karasa engap. Satekah pula angling Sudraji cengkat tangtung, bari sosoloyongan, tuluy ngaleos ninggalkeun eta tempat. Terjadi nuluykeun latihanana. Kang angling ketinggalan mah beki parah. Nah aku naonnya nah salah kitu yang guru masian pituduh latihan teh, Tanya Kirana bari merong karena banget angling Sudraji anu geuneuk maleukmeuk. Duka atuh Kirana, bisa wae ieu akibat tatu lawas. Tapi data kitu na angling panti saanggalna oge kaayaan Kang angling tesaparna ieu. Nyaduka atuh Kirana, Kakang oge bingung. Nya mending dikulumkan wae heula ayeuna mah. Melang bisa katutuluyan. Antukna angling Sudraji ngaguguk Kirana, pedah baketing ku geus teu kuat ka nyeri sirah sarta ranyai tetenjoan. Manehna terus ngagoler stareup. Harita kene angling Sudraji tuluy sare diantar ku tutupan ke Melang Kirana. Korejat, angling Sudraji ngurejat hudang, bari gigisik panon tuluy diukret kagigirna anu kasampak Kirana ger cinutrung ngalentuk. Cek angling Sudraji bergigideuk micen kalieur. Kirana cepat ngadeketan bari pok nyarita. Kumaha Kang angling, tos rada mendingan? Ya lumayan,
tepat iteng jika tadi. Angling Sudraji ngalihkan ke depan keluar jendela. Tetela, kayaan di luar ketempuh ges poek. Anung-anung harti, wanci memang ges maju ke peting. Ae, gening ges ke peting kirana. Nya Kang Angling, memang tos wengi. Kunaon kitu? Jadi Kakang sareti isuk nepi ka peting kirana. Angling Sudraji kaget nakeran. Nya, memang Kakang Angling bobolami. Tisa uwi latihan ugi ka tengah wengi. Tuh, nepi ka kitu na. Terus are eyang guru kemana? Tanya Angling Sudraji. Kirana ukur gideg. Dan jawalona kitu, Angling Sudraji tuluy cengkat. Serta ngaleos ke tengah imah. Dituturkan ku kirana di satu kangenana. Kocap di tempat. Anu lebahna masih aya di sabuderen segara kidul. Kesampak yang wareng saji jika kergunem catur jeng seorang jalma. Ngan, aya hal anu kacida anehna. Jalma anu keur dibawa ngawangkung ku yang wareng saji teh nyaeta seorang awewe. Anu mibanda kegelisahan antoya duana. Bener-bener gelis sumirat aura kinasihan. Dipepaes kurak sukan ciciren. Karatuan serta mahkota dina sirahna. Awewe nangtung dina cai sagara. Cinekna suku eta awe teu napa kena taneh tapi napa kena cai. Sembah ka pihatur ti pribadus Nyai Blorong. Ayang orang saji rengku ajrih dihareupeun seorang ratu ti alam siluman Nyai Blorong. Rupa gelis kawanti-wanti serta awak simpai dari macan tenang. Poknya kitu tina awakna kaangse ngahiliwir sengit kembang kenanga. Tapi di sabalik segala kaendahan wujudna, sorot panon serta paromana Nyi Blorong nyamuratkeun ka angkara murkaan teu andalemi ilaharna wanoja umumna. Telila karungu manehna cemerita. Warna saji penghormat anjeun ku kula diterima. Kedatangan kula dina waktu ayeuna anjeun sorangan oge pasti disuruti. Nuhun Kanjeng Ratu, abdi tangtus ngartos kanu dimaksud. Tembal eyang urang saji ajri. Jadi di mana ayana tumbalna? Soal tumbal 10 tahun sekali ditus disayugikeun ku abdi. Mung ieu rada kahalang wagelan Nyi Ratu. Halana urang saji aya mah geus maksana kula akan tumbal. Panu Nyi Blorong langsung beringas tanda mimiti murka ngarungu cerita yang urang saji. Nyi Ratu, ari tumbal matus aya malah eta budak teh masih dumuk sareng abdi. Mung eta budak teh acan tiasa ka wedalkeun memawi dina jero dirina jika aya kekuatan aheng Nyi Ratu. Kekuatan aheng. Kumaha maksud anjeun? Sora Nyi Blorong karungu handaruan. Nepi ka ngageterkeun dadanguan sakuriling eta tempat. Anu dimaksud teh dijur eta budak geus ngancik hiji kekuatan makhluk anu kacida rohana makhluk aheng geus nyamuni dina jero jiwana. Memang saha ngaran eta budak nu diudangkeun ka kaula teh, ha? Angling Sudraji kaula nun. Wasta anu lengkap nama Rama Angling Sudraji. Angling Sudraji. Cek Nyi Blorong bari tuluy ngalihkeun ke depan ke arah jauh. Dina harita kene ilmu kasaktian Indra Trawanganana digunakan pikeun nenjo diri Angling Sudraji ti kajauhan. Nilik tina kasaktian mah geus teu diragukeun deui. Kumaha digjayana Nyi Blorong putri Ratu Kidul sanggup ngerawang jalma sanajan jarakna ribuan mil.
Rada lila nyi borong musat melang seperti gitu. Tapi telila pok nyarita. Eyang urang saji memang tersalah jiran anjir. Hasil panamutikan kula geus ngancik diri makhluk aneh. Kula bisa enjo namun eta budak teh hiji orang naga. Orang naga? Tanya eyang urang saji semu kaget. Nya orang naga. Lamun dititik leuwih ka jero, ciri eta naga memang tersalah deui. Naga warisan dewa, naga Batara Aji, nya eta naga langit. Gitu kulan. Cindak nama tersalah ejiran pribados. Cek eyang urang saji kumecrek bari gogodeng. Jadi eta budak kumaha wae urang saji? Kumargi jujur eta budak aya halangan. Sementawis eta makhluk orang ancurkeun heula ku jalan namas. Abdi tos pura-pura ngajarkeun ilmu tenaga jero ka eta murangkali. Anu sebenarna mah pribados ngajarkeun aliran cakra kabalik. Anu maksudna pikeun nyerang diri sorangan. Eta naga sene diancur ku diri Angling Sudraji sorangan. Ayo gawat kirana, buru-buru lompat, bisi ke udah ku guru urang saji. Bari haheho, Angling Sudraji nungtun lompat kirana. Dona lompat sakelompat lampet. Di jalan setapak nu aya di setengahing pilewengan. Untung harita keur membejehna caang bulan. Jadi maranehna tengantuk jalan. Tapi sanajan kitu, teu saeutik kirana mindeg. Bragruk ti kosewan. Tinggi sabaraha jauh maranehna ninggalkeun panumukeun eyang urang saji. Kirana katanya geus beakeun tanaga. Manehna tuluy ngalungsar di hanapan, bari rangha pranjuk beakeun ambekan. Mending reureum heula Kang Angling. Abdi tos capek pisan. Duh, kumaha atuh? Hariwang, bisika udah ku yang guru. Angling Sudraji tetap ngerasa rewas. Sanajan naju lampah geus jauh ninggalkeun basisir segara kidul. Sumpah Kakang, abdi tos capek pisan. Mending reureum heula sakedapa. Abdi yakin urang moal kasusul ku eyang guru. Lamun ninggal paromana kitu mah, memang manehna geus kacida capekna. Dina nyareta oge geus sarengha pranjung. Ningali kitu mah Angling Sudraji ngerasa karunya, antukna manehna geus milu diu. Red kana endong, tuluy ngusiweul serta ngaluarkeun bajing kukutan tina jerona. Eta bajing tuluy ditanggay dihareupeun beungeut bari nyerita. Sing goreng, eyang guru teh jalma jahat. Nya, abdi oge teu nyangka. Untung urang duaan teh samergok anjeunna keur ngareka rencana jahat sareng Nyi Blorong. Tetela Kakang teh ukurek teh jadikeun tumbal. Nya, paingan atuh. Ari kitu mah sing horeng ilmu anu diturunkeun teh lain jurus kanuragan. Tapi cara mateni diri sorangan. Angling Sudraji rumahu bangun nu sedih. Tetepan oleh terlepas tina bajing kukutanana. Pangunu banget nyaah. Jadi rencana Kakang kumaha ayeuna?
Nah bade uwe-uwe ka karaton parakan. Cekiran tumanya. Ditanya kitu kakara Angling Sudraji ngeluh bari pok nyarita. Kakang moal wakang mulang, salagi can cukup bekal, belas pati ka jala setra, kakang tetap bakal nyukruk ilmu ke saban-saban guru. Angling Sudraji mastikeun lamun cita-cita anu hayang nyupri ilmu bisa kahontal. Pami kahoyong kakang kitunya. Hayu we, abdi bakal ngiringan wae. Walon kira urang balik di ketukal di mana Angling Sudraji keur ngarawang di jero guha. Di luar guha, hujan angin dordar gelap masih kena lumangsung. Angling Sudraji masih nyawang di lawang guha. Bari tetepan tetap kaluhur, tapi telila manehna tulus malik deui ka jero. Gek manehna diuk deui dina hareupan durukan. Tetepan diarahkeun kana dua tapak leungeun sacara pilih genti. Katenjo urat-urat leungeun Angling Sudraji rentul semu barijil. Katambah ku samarna aura aheng anu kaluar tina dua tapak leungeun. Garis dampal leungeun lamun ceuk ahli maca garis leungeun mah pasti bisa ngijir lamun Angling Sudraji mibanda terah jawara pilih tanding bakal jadi satria nomor hiji salam dunia. Menang sabaralila kitu sawangan mangsa ketukang geus ngolembar deui. Inget adana balik deui kana carita satuluyna. Tisa ninggalkeun penemukan eyang urang saji Angling Sudraji sarta kirana asruk-asrukan tepugu anu dituju. Menang sabarila poe marenehna tepi ka hiji kawah di hiji gunung. Didinya manehna ditepangkeun jeung saurang jalma anu mibandak kasakten luar biasa. Kasapoeanana ukur tatapa di jero kawah. Eta jalma ngakukeun ngaran Kiciran Sanaya. Manehna oge nyebutkeun lamun dirina masih sohibna Raden Kian Santang. Dasar kudu jodoh. Usa lewat oge Kiciran Sanaya langsung ketaji ku sosok Angling Sudraji. Angling Sudraji langsung diangkat jadi murid sarta diwaris jurus kanuragan Jondring Salaka. Cak. Rupina cerita orang cekapkan heula di dianya pamirsa. Enjing orang teraskeun deui dina judul Langlang Jagat Nagara Langit Tumuru Bumi karyana Teh Lasmi Indri. Mugia janten pembawa rahmana. Hapunten dina sabaraha kalapatan mapilih aya cariosan sareng bahasa dina ausan kurang renahnya pamirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.